kulabangan nyaritakeun hukumna doang haram berat jasa. Urang sok nyaritakeun sogok menyogok ka pabrik haram, nyaritakeun sogok menyogok ka instansi, jadi guru kudu nyogok, jadi kepala nyogok, eta teh seuneu horengana. Urang teh dek jadi PNS nyogok, jadi DPR mah nyogokna ge teh cukup 1 juta 2 juta, miliaran nyogokna seuneuna gede jasa. Nu pangheulana dikerebekeun di neraka jahanam DPR. Pak Kiai cenah ulah sok sombong, aing mah sombong lah. Jalain aing nu ngomong eta mah pidawuh Kangjeng Nabi. Ja Kangjeng Nabi ar-rasy wal murtasi finnar. Manya bohong Kangjeng Nabi, ja aing mah percaya saka ucapan Kangjeng Nabi. Cek DPR teh ulah sok kitu cenah Kiai saha nu nyaho ka BGJ salat aing mah teu nyaho sia salat, teu nyaho sia teu salat, nyahona ucapan Kangjeng Nabi. Aya teh cenah udah dibere Kiai ka neraka bego. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agemna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun, para alimin ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir di tengah-tengah urang Kiai Haji Subandi Tipanggang. Jelema kuat, jelema gagah, lantaran dipanggang ge teu tutung. Urang doakeun mudah-mudahan dibere panjang umur, dibere kuat ku Gusti Allah, dinaranagan nanjeurkeun agama Allah. Oge sebagai pendamping Ki Subandi ialah Kiai Haji Amir. Alhamdulillah nyana sanajan leutik nyandu. Kurang doakeun kakara kedua mudah-mudahan bisa jadi opat. Abeh perangna mantep. Sahibul bait yani keluarga duka di almarhum Mang Atta Mang Karta nu alhamdulillah setiap minggu anjeunna selalu aktif di Cilongok, kemudian dipundhut ku Gusti Allah kalayan gampang. Nu simkuring ngarasa prihatin, hartina prihatin, kalengitan, biasana sabada ngaji mingguan, dahar, mantes dahar, kula istirahat, osok dipencetan kunyana. Ngan kula sok hees, nyanya ge milu hees. Malah kadang-kadang heulaannya hees. Kitulah Mang Karta mengenang masa hirupna anu istimewa kahirupanana lantaran
nya nama jelema bodoh jelema susah tapi nemah ku kabodohan jeung kasusahanana tapi wauhna jeung para kiai di Cibuntu kiai ahli Allah Kiai Armin nya nama wauh Ki Astari nya wauh sekitar kiai-kiai nu dianggap ahli-ahli Allah nyana wau jeung abah kula almarhum nyana akrab nu mantak akrab jelemana nyana mah daek ngurutan eta tanu nyeun akrab urang teu hayang jadi urutan bae jadi benineng jadi eueuh hiji nyana teh ngarasa kalengitan mun bisa ojol mata jeung nu dibawa ku kula Haji Pendi Panayata ojol bisa sebab janda mah dibawa ge eueuh mangpaatna ngan teu bisa ojol para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu malam ke-40 nyana hadir di tengah-tengah urang sakumaha anu dijelaskeun ku guru urang dipuat dina hadis Kangjeng Nabi muat diuraykeun ku guru-guru urang bahwa mayit ketika diangkat dicabut rohna langsung nyana ka Baitul Maqdis naik ka langit kahiji kadua katilu sampai Sidratil Muntaha turun deui ka handap nyana cicing di luhureun lawang neuleuh jasadna nu keur berbaring nu daratang saha kadinya nu ceurik saha nu seserian saha nyaho ketika mayit dibawa ke tempat mandiannya namilu beres di pandian langsung ditenden di luhur boe diwedakan terus di naonan karana di kapasan neuleuh dibungkuslah make boe kahiji kadua roh turun ka dija dilipetkeun aya di dinya roh didinya dibawalah ke kuburan sabada disolatin nyahueun nyana saha imamna lobaan jeung saeutikna bawa ke kuburan diazanan diasupkeun dibuka pocongna langsung dibuka pipina ditempelkeun ka taneuh lantaran asalna tina taneuh babalik deui kana taneuh teu nu kasep teu nu geulis teu nu sugih teu nu susah artis atawa orang kampung dibuka ieuna ditempelkeun deui kana taneuh mentek rugi jasa urang boga hirup boga sehat boga gagah kemudian dipakai sombong lantaran isuk pagetoma seperti kitu teu saha tutupan make kayu atau awi anu sungkorolak korolak beres ditincakan teu saha pamajikan anu sangat dicintai ku urang waktu maot salakina miceun embungan salakina ge babarengan duaan andai kata ya dua panganten majikanana maot jam 12 peting haju bebeja kamitohana kumitohana ditingali ujah si neng ye maot kieu bayaeuna malah emak jeung abah deka kamar adis sia ka kamar ieu bawa di kamar ku sia duaan bae cengnya jasa laki haja sia ieu salakina dikunci ku mama di luar ku abah di luar sia duaan di jero kamar besidik sosonoan terakhir los
cak salakina ke lama ulah mau mendingan jeung emak bae tuh daripada jeung babajikan mungkin sakumaha bogona jeung sakumaha cintana boro-boro kita milu ka kuburan duaan di kamar embung yana geus sieun nu mantak sieun lantaran beda jeung keur hirup bade toel noel deui ditangkep deui kuari ditoel ngabaged ditangkep ngabaged nu mantak sieun urang tah kanu maot teh sieun lantaran beda teu bisa diajak seuri kabari mah urang seuri jana seuri urang senyum jana senyum nikmat urang hirup jeung pamajikan nu dipake ka cinta ku urang teh urang pegal dipencetan ku nyana henteu pegal ieu nu ieu dipencet kuari kulantaran geus beda ditoel cicing bae tangkep cicing bae diajak seuri cicing bae andai kata terjadi penting ku urang diajak seuri nyana seuri urang payah dirinya lantaran teu akur ai kudu nyana seuserian mata ketika geus berbeda kitulah jelema jeung jelema bakal sieun nomor kahiji nomor kadua ketika jelema berbeda pikiran teh lantaran nyana teh luhur teuing teu katampung di dieu stres mancing di hareupeun ieu mah benang cek senda jepit oh berarti berbeda ya teu puguh teu karuh seuri sorangan bae teu puguh teu karuh manehanana kadang-kadang leumpah teu make baju teu make calana ge wani ya ieu berbeda ya berarti kadang-kadang mawa golok urang sieun kajeun kumaha gagahna urang kajeun teuing kumaha gagahna jawara neuleuh nu modal kitu tetep bae sieun awas urang beda pikiran jeung urang awas antepkeun teh mah keuna sorangan kumaha nyana bae lantaran beda pikiran urang sieun tetap amankeun nomor katilu berbeda pikiran teh kulantaran luhur jasa pangkat nyana teh diangkat jadi solihin ku Gusti Allah nyana teh diangkat jadi wali ku Gusti Allah jelema bakal sieun lantaran beda jeung halayak rame ketika aya caleg datang mere duit nyana mah embungeun kos urang dia persis kan tah berbeda ieu bae ya ketika diajakan di partai dunia aing mah dunia akhirat sia mandek berpater jung ka ditu sadaek sia diajak berorganisasi ke heula aing mah pikiran aing mah ka akhirat diajakan nyieun yayasan embung aing mah akhirat aing mah selalu bae geus ka akhirat berbeda pikiran jeung harayak rame jelema sieun mantap ka Amir sieun ge beda tak ka Amir ka Ustad Amir jelema sieun komo papajikanna sieun terus ditakol lain cenah kunyana sieun teh lain sieun ku galakna beda pikiran lamun urang biasa bae bawa layak ka sieun urang jadi kiai batur disogok urang disogok akur jeung urang tatanggana ngridit nyana ngridit malah leuwih gede tatanggana mamio nyana mah apansa beuki barah ieu mah kiai nama tapi kabatur ngaulah-ulah resep dunia nyana boga showroom belum tak kiainya kiai belum tak coba ngacung mana kiainya kulantaran akur bae bedah-bedah masantren baheulana tapi dina kahirupan akur daharna akur pakena akur kahirupan segala rupana akur malah mah proposal terus bae ka ditu ka pamarentah leuwih jahat ieu mah tibatan calon nu kos ieu mah eueuh nu sieun ka kiai eta malah nonggengan ka kiai eta
kiai liwat tak kiai tak lantaran akur di urang nyamantak jeung tu Abdul Qadir innaka ibariyatin kasiratis siba anjeun hirup di daratan anu loba satogala sing hade hirup urang teh nungguan maot sakumaha dulur urang tetangga urang abah urang emak urang karuhun urang geus maot ente ge bakal pararae kudu inget si hade jadikeunlah mau izoh jelema-jelema nu geus tari heula deuleu kahirupan Firaun japae ragap dada urang aing si akur jeung Firaun teh tingali kibar siso paehnya neraka aing kos kitu teh teu deuleu Soeharto sakitu sugihna Soeharto masuk 10 besar dunia Soeharto mah lain leutik-leutik harta Soeharto mah deretan 10 dunia salah sahijina Soeharto sugih jasa Soeharto mah lain 7 turunan deui 40 turunan moal beak hartana paeh sarulah lamun Soeharto bae presiden paeh RT mah modal geus modal RT mah itu pasti geus tah paeh bae kabeh jadikeun ku urang mau ieu apala tataizu apakah henteu jadi mau ieu sih teu bade nasehat sih mantakoda jelema anu geus tari heula oh Soeharto sugih paeh Ibu Tin sugih japaeh jadikeun ku urang teh mau ieu aing ge bakal paeh ngan sing hade ieu ku ari bagian nu solihin Kangjeng Nabi nu sakitu mulyana moal aya tandingna kamuliaan Kangjeng Nabi pupus Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi mah pupus ingat deh mun ka kiai tilar dunia minimal maot mun ka embe paeh gitu kan ai di dieu mah diceplak embe paeh ai kiai modar jadi gitu bahasa ceplak bagus kitu bae geus teu bake aturan diceplak entah pakai aturan di Bandung mah mun ka tai kotok lamun ka dagingna daging hayam kan bagus sareng naon tuang teh daging hayam tuh dia tai kotok tuh piceun kan pantes di Bandung mah kitu di urang lain sia dahar jeung naon jeung daging kotok tuh budak tuh tai hayam piceun blon tuh coba kataina sopan jaga tai hayam ka daging kotok eta ngeceplak memang geus kitu mah potongan tapi lestarikan antepkeun emang bahasa urang tah mah ulah dirobah-robah joreng ge lamun dirobah-robah aya nu nanya pan nini nuju naon oh nu nanyana ustad urang Bandung nuju ngauah-uih dinten rangginang gitu jadi itu beres eta ieu neuk ka manana ieu jajabkeun haji ka mana ka Pondok Ageng atulah Pondok Ageng tah mah ngaran pondok gede bae mana Pondok Ageng eta salah kaprah tak gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadikeun ukuran Kangjeng Nabi nu mulya pupus para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Abu Hasan Asyadzili Imam Syafi'i mararaot sadayana tilar dunia kitu keneh para ulama guru-guru urang cidahu maot caringin maot dan lain-lain anyar keneh kamari Ki Gomrowi ge maot sarua bae urang ge bakal paeh urusan paehna masalah ja kabeh ge bakal nu jadi masalah setelah paehna setelah paeh ieu kulantaran urang mah yakin jasa bahwa sanggeus ka maot eta aya hisaban di jero kuburan di samping aya hisaban aya kanikmatan kubur di jero kubur teh dua nu mantak urang sok ngadoa Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Jadi di jero kubur teh aya dua hiji raudhah min riyadil jinan, nomor kadua hufrah min hufarin niran. Hiji taman surga, nomor kadua jurang neraka. Dua di jero kuburan teh. Moal pati-pati ngadoa model kitu mun di jero kubur henteu kos kitu. Sakali deui di jero kubur teh aya taman surga jeung aya jurang neraka. Mun ieu kabeh ditanya, hayang ka mana ieu urang? Pasti milihna taman surga. Tanya kana sok ngaji, ente kunaon ngaji? Hayang ka surga.
nu tilok ngaji tanya sia ieu tilok ngaji mun paeh hayang ka mana weuh sorga atuh sia nu sok salat mun ditanya hayang ka mana atuh aing sorga nu tilok salat tanya coba ge sia tilok salat ieu mun paeh hayang ka mana ya sorga paeh tu tilok salat atuh salat mah teh urusan aing jeung pangeran atau tenang bae sih jak pangeran mah teu bubudakeun ngomongna ngeunaheun ya Allah karim ya Allah ya Rabbi tukang judi tanya Aisyah percaya ieu teh bakal paeh percaya tuh ya ini Islam sia ieu percaya di jero kubur teh bakal aya kanikmatan kubur jeung aya siksa kubur percaya sia ieu lamun paeh milih tak surga apa milih jurang neraka teu ditanya tuh kos kitu mah kos surga nu sia bae surga nu pangeran mah Ghafurur Rahim pinterannya napan ngadalin begon teh coba apa pun ditanya karang itu mencak aya we sahabat naros ya Rasulullah abdi bade tumaros ka tuan aya naon abdi mah pangbejakeun ku tuan pagawean numun abdi ngalaksanakeun bakal dibere sorga sakitu bae Kanjeng Rasul ngambatkeun deui ngajawab supaya kadanyeun ku halayak naon tadi nu ditanya abdi bade tumaros ka tuan hiji pagawean numun abdi ngalaksanakeun ka sorga sakitu bae abdi ku percayana aya sorga abdi mah hayang dibere penerangan ku Gusti mana pagawean mana mun abdi ngalaksanakeun bakal ka sorga sahabat ke nu sejen ngadarengikeun ji mantep oge ieu pertanyaan geunaheun ieu oh cek Kanjeng Nabi 4 perkara kahiji naon ya Rasulullah anta budallah la tusyriku bihi syai'a ibadah ka Allah sama sekali ulah aya ngamusyrik kadua naon ya Rasulullah nomor kadua wa tuqimas shalah laksanakeun salat nukatilu naon ya Rasulullah wa tu'tiya zakat kaluarkeun zakat lamun nisab nu kaopat naon ya Rasulullah wa tasilar rahima tepungkeun rahim sakitu ya Rasulullah sakitu abdi insyaallah bade ngalaksanakeun model kos kitu hampura Gusti doakeun abdi leos bae sahabat cak Kanjeng Nabi lamun eta jelema bener sakumaha omonganana dek ngelaksanakeun tadi teh geus sama langsung sorga bae kajen kukumaha geus sorga bae 4 perkara hiji anta budallah la tusyriku bihi syai'a ibadah ka Allah yakinkeun ulah aya pungkal pengkol percayana hiji be Allah nu ngabadaratkeun Allah nu ngamangpaatkeun Allah nu ngahirupkeun urang Allah nu ngamaotkeun urang Allah nu mere rizki Allah hiji we Allah sorga jol we nu mata batu combong ibaratna nih combong oh bayin bolongnya ieu ngagunaguna kumaha babari mun bisa cokot buukna syawal hese nama kos kitu mah sempak nu kungsi dipake we tanggung ku atuh hese deui geus setaneunna nu sok kumanehanana dilengkah eta mah gampang cokot hareupeun lawangna bae aju supkeun ka bong bolong aju kumaha babacaan saya tiup ke pakai kamu mau ditoelkeun makanya set gitu untuk bisa ditoelkeun katakkeun ujian ada dituturkeun ge ka ditu prak bener dilaksanakeun sukeun toel masya Allah manting Kang Asep aduh Kang Asep abdi masa najan dahar ge seubeuh Kang Asep dibalik atuh sia mah ge bogoh teu dahar ge ieu mah teu dahar ge seubeuh cenah abdi masa najan HS bae ge seubeuh ngeunaheun nu jelas bogoh kanyahoan ka ku si Asep tuh combong mantep kan percaya bahwa combong boga pangaruh percaya paeh gerage paeh tajana menukis cilaka
awas tak cumbang-combong gitu ulah pijen tumpukan di dia tak bikin ka banser tadi banser ya bikin ganyanan ke santapkeun karena sekalian kanarakan ya nama aya dia tuh mah besok keris ieu naon ieu nang kici sokai ieu sabaraha lukna tuh itu geus 27 boy aya ge Soekarno aja bakal boga luk 7 kieu sing ada ieu lamun dibawa ku urang aja boga musuh ketigkeun taneuh 3 kali ulah napas sambat ieu sambat ieu saya ieu si Menggarong ngaranna ieu percaya orang diketigkeun aya pangaruhna ieu pohara jasa percaya jasa aing maka keris ieu mah ieu ente boga percaya pangaruh keris sing hade ulah tak kos kitu teh ulah komo tamah datang ka aya gereja milu percaya ka patung percaya ka makhluk-makhluk teh boga kakuatan cilaka mata Kangjeng Nabi ngajelaskeun antabudallah la tusyriku bihi syai'an sakitu teh sing hade nomor kadua watuqimus shalah sahabat nanya watuqimus shalah ya Rasulullah salat teh kapan 5 waktu mohon zuhur asar maghrib isya subuh eta salat tak kitu sakituna teu kudu salat teu kudu kumaha jang urang ceplak mah geus teu kudu teu kudu geus salat nu 5 waktu bae ge sorga bae geus mah urang ceplak mah geus teu kudu make salat sunah geus teu kudu jadi ditahan emang tilok ieu geus bae 5 waktu bae geus 5 waktu salat sorga sahabat ge datang ka gede abdi ge cenah moal salat sunah doa masalah nu penting salat 5 waktu rapi salatna sesuai jeung aturanana sorga Masya Allah kan istimewa jasa nomor ka-4 nomor ka-3 waktu tia zakat kaluarkeun zakat urang dagang aya aturan mainna aya fakir miskinan di harta urang teh ketika geus datang ka nisab mah urang boga pare geus nisab saton urang boga lain urang mutlak aya nu fakir miskinan sing hade mun teu dikaluarkeun bahaya tah nu mantep cek tadi ge Tuang Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ente teh aya fi bariyatin katsiratis siba aya di daratan nu loba satogalakna urang hirup di alam dunia hayang mulus datang ka maot sing hade lantaran seakan-akan urang teh hirup babarengan jeung nu garalak sing hade teu salamet carang nu salamet ieu satogalak teh naon eta teh hiji orai nomor kedua kalajengking nomor katilu bayongbong nomor kaopatna bangsa hewan-hewan anu osok nyakit nosok ngegel wah loba jasa ieu di alam dunia teh asa kurang jelas cenah kiai teh bahasa wali pangjelaskeun kieu urang hirup di alam dunia hayang mulus jasa datang ka kuburan ibadah ka Gusti Allah salatna teu ngamusyrikeun kemudian urang teh kitu ngalaksanakeun zakat hayang mulus ieu sing hade loba gangguan di antarana aya orai galak aya kalajengking keun disebut orai galak naon dunia teh orai mantep cek Tuan Syekh Abdul Qadir istagil bi taatillah maneh kudu taat ka Gusti Allah sing hade wauhan Gusti Allah wala ta'rifid dunya ulah wauhan ulah ngawauhan dunya lamun maneh ngawauhan dunya berarti maneh can nyaho ka dunya sebab dunia eta adalah orai teu saeutik jelema cilaka ku orai teu saeutik jelema cilaka ku dunia boro-boro jelema anu ilmuan nu aya ilmuan ge kabeulit ku orai kiai bae kiai sering jasa kabeulit ku orai teu karasaeun ka teh ku kiai ka batur mangaharuan eta kiai goblok sia tolol pemuda ulah mabok sia haram sia neraka bisa ndak kiai salah eta ki bener jasa
Hei para pemuda, si hade ulah judi, haram teh judi teh. Hebat eta kiai. Salah eta kiai, bener jasa. Cak kiai si hade ulah zina, bahaya sia di akhirat neraka sia. Salah eta kiai, bener jasa. Dakwah fisabilillah teh jana. Jol bae aya caleg datang ka imah kiai. Waalaikumsalam. Hade negara ya. Mohon. Doa nabi kiai tahun ieu abdi gaduh pamaksada. Gaduh pamaksada naon? Abdi bade naik di Golkar kiai. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan negara jadi aman atuh. Mohon abdi mah demi kemaslahatan umat bae mah. Mantap biasa. Tiis kana hate. Kula mantap tertarik teh ieu lah jalan tebareres bae sugan bae kula jadi DPR mah kula bisa ngabantuan jalan-jalan sekolah nasana terarapi jasa kula mah asana karabat dari pemerintah mudah-mudahan deh kula bisa ngabangun insyaallah. Oh mohon bun kaler kidul barat timur mas beres sasalaman doa nabi kiainya guriwal bae sajud alhamdulillah. Bali caleg dibuka hitung 1 juta alhamdulillah. Fadl Allah. Kiai. Guys, begitu ndek calon 2 peri datang deh. Oh jangan teh mun 2 dinten deui kiai abdi mah hampura we imah malila-lila sakadar hayang manggihan kiai bae jeung doana sasalaman deh guriwal 1 juta deh. Hadza min fadli rabbi. Ngadalil teh kiai disebar ka mas ka kamari Golkar merena sabaraha kana? Sabaraha? Di dia sabaraha di dia? 50 apa 100? Oh 50. 20. Oh 20. Berarti variasi ya 20, 50 merenya. Nuhun alhamdulillah ya rabbil alamin. Beres. Teu karasa eta kiai tolol. Nu mabok kunyana dicarekan. Nu zina kunyana dicarekan teu salah. Anu judi kunyana dicarekan. Haram sia, bego haram. Ka masyarakat galak jasa pannyana ge dibere etapan haram. Masyarakat bego sia haram. Horenyana nyana biang bego. Atuh eta teh haram pan sarua atuh dalilna ti Kangjeng Nabi ar-rashi wal murtasi finnar. Nu nyogok jeung nu disogok neraka. Pannyana nu ngaluarkeun anak nyana nu ngitung. Kiai tolol. Haramna naon bedana jeung nu mabok sarua? Haramna jeung nu zina atuh sarua pada haramna. Kunaon atuh kiai ka batur gaharuan ai nyana malah mamenta deui. Kamari geus 1 juta mun aya mah cenah tambahan deui. Aya wae kieu nu kitu di dieu. Coba tunjukkeun. Eta teu karasa tah. Debantak lamun urang nyaritakeun perang, Kangjeng Nabi teh nyaritakeun perang salila biru, perang urang. Tanjerkeun agama Allah tanpa perang moal menang kajen kukumah ge Islam teh. Jak kitu cek Kangjeng Nabi. Saat kudu perang sing hade. Kudu make senjata jeung kekuatan. Ketika urang ningali ka baheula Kangjeng Nabi Musa perang jeung Firaun, luhur agama. Kangjeng Nabi Ibrahim perang jeung Raja Namrud, luhur agama. Kangjeng Nabi Daud perang, luhur agama. Kangjeng Nabi urang perang jeung Abu Jahal, luhur agama. Urang kuari can perang ye ngan kamari perang urang jeung penjajah, luhur Indonesia berkibar di dunia teh. Terkenal Soeharto teh di alam dunia, Soekarno teh di alam dunia teh. Istimewa Soekarno teh istimewa jasa. Oh, bendera sang saka merah putih teh dihormati Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, seluruh dunia karena perang na istimewa. Kuari mah geus eueuh perang, kuari mah aya ge perang di medan pendidikan.
perangna kuari medan pendidikan, lamun medan laga baheula perangna di lokasi kudu boga senjata, kudu boga pelor jeung kekuatan. Perang di medan pendidikan ge sarua senjatana lisan, pelorna ilmu, medana majelis taklim pondok pesantren. Nu mantak teh Kanjeng Nabi sing hadir lisana supaya tepat sasaranana. Ieu ulah aya riswah, ulah aya sogok-sogokan. Nu mantak kiai nu asup di partai kunaon puluya peleye ngomongna. Lesana ieu ditembakeun mengkol. Duh. Dilempengkeun ka dieu. Duh. Yai, kunaon sih tadi? Suruh bayang ngomong lah, pokoknya asal ngejegur bae sih. Itu bisa lempeng. Tembakan coba, tembakan bener. Cakaran gue jana. Tuh. Kiai masa tuh beres nembaknya. Udah loba omong, asal ngejegur bae sih. Lisana teh seukeut, dek ngomong jeung saha. Dek ngomong jeung bupati, galak ka bupati. Ngomong naon suruh jeung bupati. Kamari, pun 10 juta. Loba omong lah segala kitu kayak ditambahan deh kurang mah atuh di yayasan kiai yayasan aya nu teger moal aya naon sebabna henteu lisana henteu mulus senjatana mata asah lisan teh supaya senjata des jangan ditembak teh ampun jelema can ge urang ngomong ampun kiai ampun emang kuna beusi katembak ku kiai sieuneunna lisan ulah aya kasieun ulah aya khawatir hiji be Allah ketika datang caleg dibere duitnya heuh sabaraha sia berena 1 juta nu gede kagok ka neraka aing ieu teh balikan deui cek Tuan Abdul Qadir teh urang teh aya di bariyatil kasibadiyatin kasiratis siba daratan loba sato galakna dunia eta adalah orai lamun ente nyaho bahwa dunia ieu orai pasti ente ge moal hayang udag-udag dunia ja dunia mah geus anggeus diatur ku Gusti Allah urang di gunung bae aya loba mah loba bae urang di daratan aya saeutik bae urang dagang aya bakal rugi mah rugi bae urang dagang modalna leutik bakal untung gede mah gede bae urang tani geus bagus ai ku beurit mah teu meunang nanaon urang ala kadar bae tapi bagus ieu geus diatur ku Gusti Allah pemilikeun urang teh nu mah teu kudu dipikir-pikir tah bakos kitu mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah nah ieu jelema nu ngudag-ngudag dunia hakikatna mah berarti ngudag-ngudag naon orai isuk-isuk siap mobil ngeng dek ka mana ieu dek ka pasar berarti ngudag naon orai aya di dieu oh ya apa nu di dieu jadi orai kabeh wan teu orai ya Allah ya Rabbi komo tama di limbah mah waduh tama orai naga tama geus waduh geus parah tama tah ieu lah jelema ngudag-ngudag orai isuk sore nu diudag orai mata lobalah nu kabelit ku orai teu saeutik ge badut cilaka ku dunia orai meulit ai kitu pan meureunanan ngabangun masjid ge kudu make dunya ya Tuan Syekh ngabangun majelis kudu make dunya lunakeun oraina nah setelah ku urang beunang eta dunya tarik batak reketek tender oser-oseran orai moal nyatok ka urang kajen ku kumaha ge lantaran oraina geus dibatek ku urang dunia geus aya di leungeun urang tarik ka masjidkeun sia ku aing beres masjid pasantrenkeun sia ku aing tah beja ka pamajikanana neng urang boga duit 100 juta ka masjidkeun ka abah wedan beurana urang disebut wedan ku pamajikan sia ka sorga teh pamajikan edan beurana ye atuh aya ulah kabeh mah 50-nya 50 ye 50 jang ka masjid atau mas pondok pesantren 50 jang urang hei wedan kita geureulah Masya Allah encan kan geus atuh lain kitu mah 10 juta teh nya 90 juta orang 10 juta ka pondok pesantren ka pikir atuh ka
Kunaon iki mikir. Apa urang loba anak. Atuh anak pikiran atuh ya masjid mah pondok pesantren mah jeung kabehan ge malikina ulah 10 juta tuh. Kakak kunaon kos kitu teuing. Urang dicarekan ku pamajikan deuk ka sorga dicarekan ku pamajikan. Itu sakumaha tuh. 1 juta. Saeutik bawa mau 1 juta bae ke sadikeun. Henteu lah 10 juta bae. Mun kakak di 10 juta kudu ka dieu pegatan. Bah. Sial jasa eta. Awe di Cisoka tolol eta. Aduh. Di Cisoka aya eta nu kos kitu bari ditanya KTP na urang keplak blon. Masya Allah. Tah, ieu dunia teh can lunak. Coba lamun akur mah urang yang pamajikan, Neng. Ieu boga duit 100 juta ieu urang ka akhiratkeun ieu urang ka masjidkeun ja keur ngabangun masjid. Ka ulah di kakarak 100 juta jeung anting kula los bawa ka ditu. Ngan kula deuk Bali. Atuh beres si bawa we kos kieu urang dipiara ieu kos kieu mah. Urang dipiara mah kos kieu mah teu beres diajak ka sorga da hese jasa. Tak iya kercarita bae horeganan eta dunia teh orai. Jadi lamun berangkat isuk-isuk balik sore neangan dunia ternyata horeganan neangan orai. Geus jadilah di imahna kabelit jana ku orai. Kadeleuna motor mio padahal mah eta oretana. Kadeleuna eta Avanza atawa Innova horeganan bapana oretana. Kadeleuna imah agreng horeng ore belang. Kanyawan oraina nyana tilok ka masjid padahal mah deket jasa ka masjid teu nyahueun tihang masjid aya sabaraha. Eta keur kabeli ku orai ngaranna kos kitu tah. Batur mah azan Allahu akbar ka masjid nyana mah ngumbah motor. Urusan orai. Ditanya mah, "Pak, maghrib ya tuh sia-sia maghrib atuh kali itu naon riweuh-riweuh teh sia-sia aing atuh orang ngamuk karasa jadi keur dibelit ku orai eta teh ya Allah ya Rabbi tah sing hade sakumaha nu diuraykeun tadi horen urang teh hirup di daratan nu loba sato galakna orai dunia nomor kedua kalajengking ditaros tuan saya ai kalajengking gambaran naon pamarentah teh kalajengking sebab kalajengking mah nya namanya nyakitna ku tilu hiji ieu naon tah ngaranna cacapitna nomor kedua buntutna nyeureut tilunya mah jadi orang mun lagi lurah ieu kalajengking ieu sing ada sia mun aya lurah ngapiringan ka jeneng moal teu jauh nanyakeun SPP teh geus beres ya. Kajen kumaha ge nanyakeunna soal kos kitu bae. Eta ngaranna keur nyakit ka urang. Tanah urang. Aturan sia mengatur pemerintah we keur carita di luar aturan Islam. Teu ngeunaheun pan urang itu sawah nu urang dipelakan teu jaga gambrung. Ketika dipelakan rugi. Pan mayar pajak mah terus bae. Sekali mayar tak we 1 juta komo ayeuna mah naik 100%. Begitu ditagih teh ieu tah lurah teh horenganan kala camat abahna kala bupati bapak kolot kala aduh ai DPR mah bayombong jadi ieu urang hirup teh horeganan babarengan jeung eta dihareup kalajengking di dieu bayombong insyaallah di dieu eta ya kalabang sing hade tah hirup urang mun hayang mulus ceuk tuan Syekh sing hade singkirkeun eta orai singkirkeun kalajengking singkir tah eta kiai nu kamari dibere 1 juta teh eta pan kena kalajengking teu karasa eta kiai huluna keur dicekelan ku kalajengking buntutna ngacung ka luhur ngap-ngapan kiai
mulai kuari bisaeun galak eta kiai nyaritakeun hukum moal bisaeun eta kiai dakwahna tegas moal emang kunaon panjana geus kena kalajengking 1 juta ibu 50.000 nu leutik 20.000 aya nu leutik asa mah 10.000 asana cek kula mah jang kana neraka mah cukup sakitu ge lumayan teh sakitu bejang kana neraka tah isi deui salat bagus zakat bagus aya barang ditimbang teh aya kalajengkingan nyangket cek malaikat teu bisa ka sorga si ibu ieu mah sarwiti mah kunaon ya iya cenah aya kalajengkingan 10.000 rugi jasa badak kula mangan sakadarna telingan mabok haram jelas dalilna zina haram jelas dalilna maling haram jelas dalilna enas kabeh ge sogokan haram jelas dalilna sakadar ngajelaskeun teu karasa 10.000 20.000 30.000 50.000 horeng seuneu eta sing hade besi engke ibu di akhirat teu salamet ku sabab 10.000 ulah nyalahkeun sasara ulah geus mepelingan ku je kiai haji ku hari kumaha tuh jang geus kadahar pan ieu mah menta deui ka caleg deui kabeh lumayan jadi urang ka neraka engke pan embung kajen ku kumaha ge ja sedih jasa lamun nyaritakeun dina majalis artina sanggeusna ieu kiamat beres kiamat ieu diganti sanggeusna taneuh diganti langit kadal talurun malaikat setahap tahap kahiji tahap 2 tahap 3 tahap 4 sampai ke 7 ngelilingan urang geus beres urang manusia dikeliling ku malaikat digiringkan ka mahsyar datang ka mahsyar cek Gusti Allah ya Jibril hei Jibril coba ayeuna datangkeun ku anjeun jahannam bukakeun tasingkapkeun jahannam dibukakeun ku malaikat Jibril jahannam urang kabehan ngeuleuh ka neraka jahannam jahannam teh titah ngomong jahannam bersuara bisautin azimin luar biasa suarana di sampingnya bersuara ngaletap anu luhur luar biasa luhurna ditanya ku kabehan ku urangnya masyarakat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi nanya kabeh wahai neraka kunaon eta luhur-luhur teuing ngalentapna ngomong jahannam kami gerget jasa kanu jelema narima kana suapan aing gerget jasa ke jelema nu maksiat aing gerget jasa ke jelema nu kena sogokan teu saha lempap ku aing coba eta lamun geus kos kitu kumaha kira-kira urang ye urang nya goib bo salat kurang bagus puasa kurang bagus zakat kitu keneh aya sogokan deui 10.000 ya Allah geus nipas bae 10.000 eta sia tuh nuturkeun aing ieu pan ieu data otentik ieu waktu kamali milih Golkar teh pan aing isin atuh teu bisa cenah ieu mah kajian gokoa ge aing deuk milu bae atuh sia ulah ka dieu deui aing sieun aing ieu bakal nungtun sia ka neraka 10.000 cek nini teh anak ka neraka 10.000 keur dieu 1 juta bae gila aing ya aneh ya Allah ya Rabb jangan bawa seuneu mah lah kuari urang teh nu mawa seuneu teh kuari kula waktu ka Irak teh kapan zarah kaki Bahlul kabehan kabeh nanya ka kula kiai ieu si Bahlul kumaha ieu urang teu nyaho dongengna ku kula didongengkeun di ditu di Irak didongengkeun waliullah zaman eta oh kakarak paham ieu mah anekdotna doang kapanggihlannya jeung Raja Harun ar-Rasyid kapanggih ku Raja Bahlul kula asal geus kebal amat teu kapanggih jeung maneh tas di mana tas ulin sekian tas ulin di mana geus kebal amat teu kapanggih tas ulin di neraka jahanam sekian nu bener sia Bahlul ngomong teh sok sambarangan jadi tas ulin di neraka tas zaman tuh maksudnya nangan seuneu seutik mah jangan rokok tadi Bahlul kali dia nu bener sia kieu tuan raja kula ulin ka neraka nanya
malaikat penjaga neraka. Malaikat mana neraka? Iya. Coba-coba pentas seetik bayi hayang ngarokok ya itu. Oh, cek malaikat. Pancena neraka teh seuneu. Nabi Rasul ngajelaskeun neraka teh seuneu. Diteruskeun ku para wali-wali Allah cenah neraka teh seuneu. Kula butuh saeutik bayi ngarokok ieu. Teueuh cek malaikat teh. Aya teh bohong atuh Rasul. Nabi bohong atuh berarti aya seuneu mah. Balul cek malaikat. Ente mah panteu mawa seuneu ka dieu. Jas seuneu neraka mah dibawa ku masing-masing jelema. Di duniana nyana mabok, ka neraka mawa seuneu mabok. Di duniana zina ka neraka mawa seuneu zina. Di duniana disogok 10.000 ka neraka. Kudu 10.000. Cek ini 10.000 ieu moal kebal panas ya bego. Ieu sih gade. Saya lunggeus banggeus jihade kula pangan nyaritakeun hukumna doang haram berat jasa. Urang sok nyaritakeun sogok menyogok ka pabrik haram, nyaritakeun sogok menyogok ka instansi, jadi guru kudu nyogok, jadi kepala nyogok. Eta teh seuneu horenganan. Urang teh dek jadi PNS nyogok. Jadi DPR mah nyogokna ge teh cukup 1 juta 2 juta. Miliaran nyogokna seuneuna gede jasa. Nu pangheulana dikerebekeun di neraka jahanam DPR. Pak Kiai cenah ulah sok sombong. Aing mah sombong lah. Jalain aing ngomong eta mah pidawuh Kanjeng Nabi. Ja Kanjeng Nabi ar-rasul wal murstasi finnar. Manya bohong Kanjeng Nabi. Ja aing mah percaya saka ucapan Kanjeng Nabi. Cek DPR teh ulah sok kitu cenah Kiai saha nu nyaho ka BGJ salat aing mah teu nyaho sia salat teu nyaho sia teu salat nyahona ucapan Kanjeng Nabi. Aya teh cenah udah dibere Kiai teh kana neraka bego. Ai Kiai kabere tante aing mah gede. Kaberena. Udah beres ya we ya. Cek siga deh awas. Segedeng deui bakal pilpres pangheulana sasaran Kiai. Nah, Kiai geus ngipas bae tarima ulah ya. Tarima ulah hok apa jagana. Duh lumayan geus sebenarnya. Ai diterima sieun ka neraka, ai teu diterima hook. Insyaallah. Pan masyaallah pan tolol. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu kaopat adalah wa tasilar rahimah, jambungkeun rahim. Rahim teh sok dimanaan garib yakni zawil kurba. Nu mantak kadituna beberean. Beberean teh nu pertama abaka, nu pertama ummaka, nu kadua abaka, nu katilu ukhtaka, nu kaopat akoka, nu kalima adna summa adna. Eta teh maksudna nyambungkeun rahmi ulah wa ka mere ka batur. Indung urang heula ai deuk mere mah. Ulah wa ka batur emah heula, mak. Ulan, naon nu dibutuhkeun ku emah? Maksud sia naon ieu? Kula boga duit di 10 juta deuk beberean ka emah kieu bae malah ulah hese-hese tah dibere duit ku kula 20.000 sasebeutna mah. Cak mah aing teh sia ieu nu edan. Oh jasa boga duit 10 juta bere 20.000. Aju bahasana tah mah geura kalesoran sasebeutna. Mahi ka naon 20.000. Tah eta urang ceplak teh ku situ tolol tah. Kudu mah lain kitu mah ieu teh boga duit 10 juta kula. Lantaran kula hayang birrul walidain. Ieu teh hayang nyambungkeun rahim dititahna ku Kangjeng Nabi teh pan kitu Kangjeng Nabi nyarita nama kumaha emang cek Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi yadul ulya al mu'ti afdalu leungeun nu di luhur nu mere leuwih utama tasaha cek Kangjeng Nabi ummaka summa abaka summa ukhtaka summa akhoka summa adnaka summa adnaka adnaka mimih kasasahaka mahla mantap kula ieu deuk beberean ka emak hayang sabara duit tina 10 juta ieu ayo geura
hayang pamajikan sia aya mah geus pokona mah ieu mah hayang sabaraha duit hayang dibelikeun naon. Mama yang beli mobil. Mah kurang atuh mah. Beli mobil. Entah di mana tuh beli mobil. Isi mah ieu mah yang mah beta 10 juta tah. Geus atuh nuhun. Bu. Anak aing kuara amat. Nuhun jasa. Sebenarnya mah aing teu butuh naon ku bager-bager teuing bisi boga anak. Hadena di pasantrenkeun baheula mun disakolakeun macan puguh ieu budak kos kitu. Ieu mah berkat ku santren we baradan budak nuhun. Aya tadi cepat nu mere kitu. Ieu mah ka emak bae nanya, "Ma, aya anak nu kitu tah?" Arah mati balik. Waalaikumsalam. "Ma, aya keneh duit." Dibalik ku ari. Lu kudu ka emak, enahan emak dicok-cokokan deui. Pangeus kamari, kurang keneh mah. Nomor kedua abah urang. Inget ka abah kula mah almarhum. Ngeunahkeun ka abah mah babari. Dek lebaran ka abah mah babari jasa. Pak, ulah ayo milu jeung kula ka toko. Dek mah hayu disalin ku kula. Diajak ka sabar subur aing mah embung ka kokos kitu mah mewah teuing. Hayang ka mana tuh anu ngemper bae. Henteu ieu mah ka toko embung aing mah sieun teu soledat. Urang lembur bapak gitu, ayo tuh gak ngemper, ayo milih naon. Paling jago cak almarhum abah, milih nak baju hideung celana hideung. Geus abah mah saking geus alhamdulillah. Kopiah bah, kopiah nu hideung. Sendal bah, sendal hideung. Barang dipake teh percis kos juri gieu. Babari kan tuh ka abah mah. Beres, balik. 5 poe deui kan ka puasa. 2 poe deui ka puasa datang. Waalaikumsalam. Bah, baju teh geus dipake. Can tong jeung lebaran. Ai gabah ya keneh, Bah. Gabah di mana? Di leuit teh aya keneh. Tuh aya gabah. Kuku udah jualnya. Jangan tuh jang bulan puasa, Bah. Ya baju geus dibelikeun, apa mah calan geus dibelikeun. Lah gabah dijual bae kukulanya. Terus kumaha sia bae dia mah pager jasa. Dijual taton kabeh geus tuh. Beuh anak aing meulikeun bager jasa. Baju hideung, jalana hideung geus deui bageurna. Ai biasa gabah ka mana dijual punya saton. Eta si nu edan bapana teh anakna coba yo. Tuh. Gak ngeunakeun ka bapa teh kos kitu. Urang mah bisa da kos kitu teh mau ojol leuwih teuing da mah. Tah, ieu silaturahim nomor katilu dulur awewe. Sebab dulur awewe mah kadang-kadang ditoler-toler pan ku salakina kurang dibere ku salakina urang boga milik. Lamun urang nuturkeun Kangjeng Nabi dulur awewe tiheulakeun. Kakarak dulur lalaki. Kabelah dituna summa adnaka sok saha nu kurang dibere kakarak kabatur zawil kurba silaturahim melalui beberean. Belah dihina urang teu bisa beberean teh boga ge tanaga. Dulur urang ngabutuhkeun tanaga, emak urang heula, bapak urang kakarak ka dulur kakarak nu sejen. Wawasan, emak urang butuh penerangan wawasan ka emak heula, ka bapak heula, ka dulur awe, ka dulur kakarak nu sejen. Urang nuturkeun Kangjeng Nabi mah rapi. Ieu mah jauh dek dikiriman hese dan lain sebagainya atau urang teu boga cukup baik alamatul hayat nyieun surat mun kuari mah meureunnan SMS teu boga HP na ge aya jelema tatanggana atur salam ka adik kulanya bejakeun alhamdulillah kakak di dieu saralamet sararehat ieu mah atur salamna bae can waka boga kikiriman datang ge moal waka lantaran keur ada darurat salamna bae jeung doana masyaallah ieulah silaturahmi antas silaturahim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tah ieu teh urang sanggeusna digolerkeun di jero kuburan nu milu ka jero kubur iwal ti amal yatbaul mayit salasa nu nuturkeun ka mayit tilu nomor kahiji ahlina kabeh milu bapak ma dulur anak incu tapi balik deui. Nomor kedua maluhu hartana kabeh milu mun boga mobil kadang ka kuburan tapi balik deui. Nu hiji wa amaluhu milu jeung urang ka jero kuburan. Ketika geus arang geus ngubur baralik
kurang didatanganku malaikat munkar nakir bakal ditanya nu ngajawabna adalah amal urang. Persiapkeunlah ibu-ibu bapak-bapak jang jawaban di jero kubur nu urang hirup moal lila deui. Isu pageto minggu hareup bulan hareup pasti jasa. Nu hayang nu embung pasti maut bakal datang. Nu sadar nu teu sadar paeh bakal jadi bae. Nu mantap urang hati-hati ti ayeuna nu boga qodhoaneun salat lalaunan qodhoan, nu boga qodhoaneun puasa lalaunan qodhoan, nu kira-kira aya harta encan kazakatan geura kaluarkeun zakatna. Rapihan awak urang, mujalasahlah jeung ahli Allah, ririunganlah jeung ahli Allah, saminggu sakali ngaji ka ahli Allah, ngaji ka jelema nu geus wawuh jeung Allah di mana bae, lantaran eta bakal nulungan jaga di akhirat ketika orang kesulitan. Ahli Allah mah pan begitu titah ka sorga nyana neangan heula muridna. Moal waka ka sorga mun muridna encan kadeuleu ngahiji ngagulung nyana maka jeung pandeui nu penting salamet kabehan. Lamun engke urang teu ngahiji jeung ahli Allah deuk saha nu nulungan. Urang ngahiji jeung tukang ngaduk kotok bae. Di ditu sia kumaha ieu? Lain kumaha makana rasa sia atuh aing deui bandarna. Wah deui atuh. Atuh urang memang ti ditu lagi kieu meureunnya. Atuh ngan atuh pen panas di neraka teh. Nah ieu sing hade kudu nu bisa di dunia dia butuh tutulung, nu nulungan di akhirat ge kitu kae. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngan sabenerna mah di luar dugaan. Ulah manis ngomong baik malam Kemis urang ngajak kakak Haji Agus di Cikarang, Haji Mamin di Cikupa, Haji Pendi di Pondok, Haji Rosidi di Ledug, Adam, Banser. Diajak kukula orang tahlilan ke Mangkarta lantaran orang akrab jasa hayu. Diperkirakan kukula mah paling ge 50 atau 100. Barang jol datang ka dieu loba jelema isi jelema teh curi jekuranya. Loba amat. Loba jadi di luar dugaan. Teu aya pikiran ngaji ceramah kieu teu aya tahlilan selesai baik. Tapi dikersakeun ku Gusti Allah seperti kieu. Nah, ieu mah hiji urang eling-eling ka Mang Ata maot berarti ulang ge bakal maot. 2 salila hirup urang di alam dunia horeng hijian teh jeung orai jeung kala jeung bayong sing hade supaya salamet. Nomor katiluna nu ku urang tadi dicaritakeun urusan hukum-hukum bakal mawa dampak ka akhirat mawa seuneu masing-masing. Sanajan engke di akhirat di nerakana bareng seuneuna beda. Si ieu mah panas, si ieu mah setengah, si ieu mah setengah, tergantung kumaha amal perbuatan di dieu. Urang doakeun terakhir mudah-mudahan Mangkarta dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere naimul qabri ku Gusti Allah, jeung karuhun-karuhun urang khususna urang dieu, bapak-bapak urang, emak urang, tetangga urang, anak urang, mamang uang nunggus maraot, mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah. Dicaangkeun kuburanna tur dilegakeun, dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah. Urang anu can maot ketika maot mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Doa anu kadua lantaran aya nuju bulan pamajikan Mansur, urang doakeun mudah-mudahan aya dina kasalametan. Disalametkeun nu ngandungna, disalametkeun nu dikandungna, dijadikan hamba Allah anu manfaat fi dunya wal akhirah bi barakati ubil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Apunten tina samudaya kalebatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.